Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Duh, nah, pakai kopi apa sih? Benar. Pakai kopi lah guys tuh, pan sesi saum itu tuh. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Pajar Gasolin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Pajar Gasolin ya guysnya. Ya kesumpingan tamu ya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa diundang sama Pajar Gasolin. Senang pisan ya, biasa penak serang Asahid, rumah Asahid sehat. Alhamdulillah sehat. Ya di orang ngobrolnya ya, ngobrol santai orang ngobrol ya sewarna pengalaman tentang perbisnisan Alhamdulillah kaca bak lah alah maksud kumaha ya ieu mah awal mula cerita itunya maksud itu ya kumaha pengalaman tentang perbisnisan ya. Awalnya ini pakai bahasa Indonesia sudah bebas lah pokoknya mah random pokoknya mah awalnya saya Sunda banyak. Awalnya saya di Bigo, udah pasti Bigo. Oh, aku bikin Bigo. Di Bigo, mimitin lagi tapi terang iya aya artosan gitu, rencangan. Tapi itu ngaros otomatisnya. Emang ya duitan gitu. Aya ieu di nu naon duitna, pikiran abi mah. Duitna teh di nu ritual lah, naon teh di nu juri. Kan teh di nu saweran cenah gitu. Oke, itu tahun 2015 ada 2015. Dan di Bigo udah ngerti, saya itu pertama di Bigo belum tahu apa-apa udah jadi host. Oh, tapi itu teh pertama mulai terjun ke Bigo tahun seberapa? 2015. Mantap, berarti hampir enjing aina hampir tapi terjunnya seberapa lama di Bigo? Di Bigo terjunnya 4 tahun. Mantap tuh guys. Ya. Tapi ya nak sata acan jauh lah gitu ke Bigo mah. Ya. Tapi kantos kumaha ya dulu aya guru di mana lah, terus modelkeunnya ibaratna kokolot di mana lah, terus ngawas teh mah runtuyan masantren di mana ngawasna kumaha teh. Saya dulu pernah di Sancang soalnya kan. Oh, di Sancang Garut. Papa orang Sancang. Sancang sendiri ada 7 Sancang teh. Semuanya 4 sebenarnya, ada juga di konten saya ini. Opat benar. Terus di Sancang itu teh sahar itu teh. Ada Mang sama Papa kan orang sana. Sancang Garut. Di Garut. Mantap guys. Di Sancang aya di ditu teh naon Ranca Buaya anu. Ranca Buaya. Mantap. Sentul oge deket. Tah tidinya aya meureun kokolot kitu nya. Kolot aya di Nyamang lah. Dinya teh Aki aya di. Tah terus belajar dinya. Belajar dinya ngulik lah kumaha kieu-kieu nya. Orang Sunda mah kudunya ngisi awak. Bener sama urang lalaki kitu nya. Ya, urang lalaki. Nah, terus ieu maksud dina masalah pengalaman gitu tentang pergaiban kumaha tah eta pengalaman. Pengalaman paling ekstrim atau kumaha gitu. Saya itu pertama explore ya di Bigo gitu, habis di Bigo itu pertama saya di Pahlawan, bukan Pahlawan. Oh, kuburan Pahlawan ieu Cikutra. Di Cikutra. Nah, didinya saya teh di challenge masuk ke jero keranda. Pakai kain kapal. Oh, pakai keranda di jero. Oh, anjir. Nah, didinya saya baru pertama kali itu ya explore. Pas mimiti saya didinya geus gangguan ya da viewer sana. Challenge saya sana dikasih gak apa-apa ya di 800 uang 800 imbalan aja. Nah, saya di situ masuk ke dalam keranda asup. Emang 3 menit teh naon mah. Tapi pas bisa 3 menit aya si keranda teh jo oyag nyalira. Sabaraha menit berarti totalna di keranda eta? Aya setengah jam, 30 menit. Di kapanan biasa dia siga nu mah teh kitu. Kapannya diukur lah di kayak kapan kayak meser. Nah, dinya saya mencobanya istighfar nanya baca sebisa-bisana gitu. Di tukang teh siga eta mah bener pengalaman saya ya. Di tukang teh siga nu jangkeung badag. Terus jeung aya nu begeum-begeum teh eta saya nu inget teh. Sadar itu bener eta ninggali ku panon kepala saya sendiri eta mah bener. Tapi bener tah nu dicaritakeun teh malahan mah bikin kacarucukan kieu guys. Aduh, terus kumaha tah tadi teh? Itu saya langsung enggak sadar gitu. Oh, langsung sadar. Udah sadar suruh explore lagi gitu deh. Itu baru disadarkan aku sadar sendiri atau kumaha? Ada yang bisa. Oh, ada yang bisa di mediasi gitu ya. Ada ustaz lah ya di bawah. Nah, itu saya langsung tos eta teh di challenge deui saya teh. Sina explore nyebut padung. Nah, eta pengalaman guru abi nyebut padung. Padungna tos lama maotna. Kuburan baru 3 hari lah. Oh, 3 hari disambut padungna. Itu kan posisinya kehujan licik tanah gurung nya apa rumah serem leket kene gitu. Dicabut ku saya teh emang teh naon sampai 3 menit pas di nu keranda teh naon ai pas 3 menit ka ditu langsung jo sehat di anginnya kenu curi teh terus gitu saya kestingan teh sadar teh ningannya teh sadar poek pokona mah siga aya suara gamelan pertama teng teng teng
tapi kan, jelas gitu jelas emang kan aya historina gitunya lamun jauh berarti deket mun deket berarti jauh bener nah, eta wah iya deket pas itu ya kami teh sung sadar dia teh mah golek pake ceuk timahnya ceuk timabi cenah cek barudak saya teh cenah di kapanggikeun teh di sumur da sumur kan di Palawan teh cenah kamera di kuburan eta saya jual di sumur di luhur bang luhurna nya berarti otomatis magan disebut bisa disebut subutkeun lah namanya leungit saya ti jam 2 nepi ka adzan subuh alhamdulillah adzan subuh di adanan oge ku barudak bisa untuk kapanggih sumur kapanggih alhamdulillah kapanggih langsung dinya saya di ruqyah di bersih dia kan balik ke rumah di ruqyah sama yang bisa sama kiai nah langsung nih saya di situ udah nggak sadar sih 3 hari kayak pingsan gitu 3 hari baru sadar gitu juga mati suri lah gitu saya bangun tapi saya terkapok ya ada kayak panghobi kene panghobi resep kene bener-bener menghibur dinya saya posisi can mikirkeun duit menang teh namanya hibur urang bisa saya terkapok anu kejadian kedua langsung saya di penuh ekstrim nanya di Pelabuhan Ratu di Sukabumi di pantai yang anu Karangawur dinya teh kidul Karangawur di Karangawur pisan nah itu dirinya saya manggil Nyi Roro Kidul 3 kali Nyi Roro Kidul ka dieu lamun aya bener maneh aya ka dieu suka dieu gitu tantang hayang panggil ya makan toksik dulu saya barbar gitu ya harus barbar gitu nah langsung di situ saya ngambil apa ya di situ ada kesik pantai dialungkeun ke pantai di mulut pantai nah tapi saya untuk ke tengah kan badak laut lepas kan itu mah saya pakai kan patrakana udah pakai baju hijau pakai baju hijau di asa sunu-sunu umur tiluan saya teh abi rencana abi kameramen di dia jeung kabu mantan potongan jeung mantan si anu pertama diseret sampai diseret ke laut setengah laut terus kumaha teh eta rancangan saya gegorokan di kumaha di sampai di live eta live streaming di Bigo gitu geus bawa ke tengah lah gitu istilahnya mantan abi teh itu gimana cenah itu ya gimana gitu saya teh ya kan udah abi ge gembel ya kumaha ieu coba sebagai live gitu kan sebagai live Bigo si kamera saya langsung ditendon di anak saya ke jero ke pantai didudut alhamdulillah kadudut abieun eta di dinya salewon sa didudut padudut teh tapi alhamdulillah ya aki-aki di dinya nyelamatkeun teh aki-aki di mana eta jual aya pakai baju bodas gitu hidung pembacaan mana nanti pembacaan tuh minta ampura ka Nyi Roro Kidul gitu alhamdulillah bisa alhamdulillah tuh guys nya bener pengalaman Mang Syahid tentang permitisan keur makieu nya maksudnya Mang Syahid berenang tadina disancang terus ayeuna aya amang nu beratna nu bisa gitu nya anu kadua aki tah dina balik deui ka nu pertama da sepugunya lalakon dina Bigo bener kitu nya urang teh ditangtangna dina hiburanana dina segala aya pengalaman eta tah tapi sabalik deui Mang Syahidnya pertama Mang Syahid eta di pas keur disancang eta ngalaman berenang ulah-ulik pernah naon wae eta pas keur ulah-ulik eta ya saya pernah disancang disuruh di pinggir pantai ya di sana kan ada patilasan namanya teh Kaboa benar tempat ya istirahatnya yang kemudian santai nah saya di situ coba apa ya selawatan gitu selawatan kos tawasulani gitu bisa urang dia apa ya namanya yang isi badan siapa Jumat gitu nah terus tidinya tapi Mang Syahid alhamdulillah eta terus tiasa ngabuka mudaikeun mata batin atau kumaha belajarna kumaha tah namun tinu mata batin nabi masih kena belajar tapi namun sabitas rasa kasurupan saya teh ku abi jadakeun biasa gitu jadi mukakeun jeung nutupkeunana gitu nya gitu mantap bener Mang Syahid tah pengalamanna tingali guys permitisan terus ayeuna turunan kaduana belajar katiluna dina pas masuk terjun ka Bigo di ajaran ibaratna mah eksplorna kos kituna pengalaman dina tapi aya ye
masih banyak eta sigana di Bigonya. Wah, banyak itu benar perjuangan Said sampai ke detik ieu gitu nya. Penuh pahit jeung amis di lagu bebarengan gitu sareng tim dan alhamdulillah bisa nepi ka titik ieu gitu. Kan di nu Bigo tapi langsung anu YouTube soalnya kan naikeun viewers nya. YouTube anu mana YouTube teh? YouTube anu Toxic OMC nu Toxic OMC tah. Anu Said mah nu pribadi. Tah anu Syahid Prasetya subscribe tah ke aya di dia guys. Subscribe pokona mah Syahid Prasetya ke dina thumbnail lagi aya Pajar Gasolin. Sarang ieu ya spesial pisan. Kebetulan udah collab sama Pajar Gasolin teman-teman di channel Syahid gitu. Tah, ke tonton oge tah Syahid pokona mah spesial pisan ieu pengalaman tentang mistisna bener. Majawab pisan ieu deh. Lamun diobrolkeun mah mau beak memori ge kasebutna durasi panjang tapi ke urang nyeun penasaran. Nyeun ibaratna mah sangkan pirakulah dipudalkeun kabeh mah tuh ieu nanya. Nah dapat 2 lah. Gampang. Bener tapi abi bener hatur nuhun pisan Mang Syahid ieu tos dongkap ka dieu pengalaman tentang permistisanana keur mah disancang oge lama terus aya keur mah aya Amang, aya Aki terus aya terjun ka Bigo pengalaman tentang di wah bener di Pelabuhan Ratu bari jeung bener kumaha we suasana pantainya. Jangan ieu hiji deui perdana di konten Mang Pajar di Abote sekali ini di Mang Pajar apa namanya perdana lah ya. Itu nemean cenah guys. Aduh, mantap. Diceritain langsung ya itu Cilengkang. Pernah itu saya juga udah pernah ngobrol kemarin podcast sama Abote di Curug Cilengkang. Nah itu pengalaman saya ada seorang kakek-kakek. Benar. Kakek-kakek baju hitam pangsi gitu ya. Pangsi, pasteran pangsi. Bawa kompan gitu kayak kan di sana di namanya Curug Cilengkang. Nah si abah eta teh ngalewat ku abi teh ditaros. Ke explore katanya ngan ke break ke istirahat. Bah ka mana ku abi teh ditaros. Ieu jam cenah bade misian cai. Nya tuh bah ieu bade ngarokok moal ku barudak teh ditawisan. Bade ngarokok moal nya teh cenah uwi deui ngalacai ka curug. Pas manehna tos ngalacai uwi deui kan otomatis kan ngalewat ka saung abi jeung barudak cicing da manehna saungna di luhur. Ngalewat manehna teh. Bah tos ku barudak teh atos jam cenah ieu bah tuh ngarokokna. Teu dibales, teu ditembal. Ayo pasti abah terus di luhur, ku abi di sauran deui, bae rokok jeung disaung, cek abi teh nya ku abi nyalira digitukeun. Dan eta bener pas ku saya disampeurkeun, pas manehna balik badan da saya lompat heula nya di saung ka itu da rada jauh da manehna ketarik ngaresponan pas jauh. Pas saya di deketan, eta bener bae rokok. Saya teh ada jarak 2 meteran. Si abah ngaliuk, eta bener piur banget. Nah, teu aya pisan hideung eta katingali pisan ku mata kepala saya sendiri. Eta pengalaman saya dan wah, Pangieuna nya eta mah jadi urang astagfirullah bener. Ya, sampai mobil tim ya sampai dinaikin ke atas gitu. Mai katingali kasorot gitu si abahna. Da soalna kan diceukeun poek pisan poek. Aduh, Mantap guys pengalaman kayak orang ceritakeun deui maksud urang presiden tapi kumaha ya kesan-kesana ka barudapan ayeuna mulai ke barudak oge kieu maksud aya anu ngarti permistisan, aya nu terus aya nu keur belajar tah kumaha kesan-kesana ya. Kesan-kesannya pokoknya buat yang di jalur buat konten di jalur mistis gitu ya. Pokoknya tetap semangat, pokoknya tetap rendah hati kepada netizen. Biarin yang hujat mah kita tenang aja ya. Karena kita bukan apa-apa tanpa netizen juga dan ambil sisi baiknya aja dari Said, yang jeleknya buang. Benar. Dan edukasi juga buat kalian yang ada kan yang banyak itu yang bilang mistik itu ada yang percaya gitu ya membayar. Nah padahal kan manusia yang bersahabat bener pernah abi diceritakeun anu di konten Bang Bote tah tonton di Bote Haidar. Nah mungkin pokoknya semangat buat kalian yang lagi ngerintis gitu, pokoknya semangat. Tapi nya ibaratna kieu di Bina Bigo kitu nya eta Mang Syahidnya masuk terjun ibaratna tentang permistisan. Tapi di sisi lain urang teh sebenarnya mah ngates awak ongko meureunnya hiji hiburan ongko. Jadi pengalaman-pengalaman teh nu diucapkeun teh nu geus kabuktian gitu tah. Kabuktian eta mah. Gagah pisan pokona mah masih loba cerita. Aya engke bisi bade di Batuana ieu aya di history di Gua Jepang Said explore di Gua Jepang dan teman-teman.
Mantap guys, pokoknya mah hatur nuhun pisan ya Mang Syahid abi merenan kela orang 42 nama merenan 4 selanjutnya mah da ieu mah namanya perkenalan. Namanya perkenalan heula terus kayak merenan masih ibaratna masih kene aya pemisahan masih karek tina sa cai sa cangkir teh mah acan sa full teh gitu nya cerita tentang bisnis teh karek saeutik kitu nya. Ieu mah karek merenan ibaratna perkenalan ongko terus mulaikeun urang masih ngobrolkeun tentang karek sa aya heula. Kela di patina alhamdulillah guys, hatur nuhun ieu nu tos nonton, hatur nuhun ge Mang Syahid terus tiasa bercerita kitunya di channel abi. Hatur misan kada hilap like, comment, share, sareng subscribe Pajarga Solin sareng support terus guys. Tah Syahid Prasetya tuh sareng aya Mang Bote oge. Assalamualaikum. Sing sehat sadayana nya. Pokona mah dilancarkeun segala pamangsadana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam.